Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu kuring hormat ka Ibu Novi Nurul Khatimah selaku guru bahasa Sunda. Puji sareng syukur urang doakeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sabab anjeunna parantos maparing rahmat sareng kurnianya. Teu hilap urang kirimkeun salawat sareng salam urang ka Nabi Agung Muhammad SAW. Para hadirin anu kuring dipika hormat, dina kesempatan ieu nyanggakeun kuring pikeun nyebarkeun ngeunaan nilai-nilai budaya Sunda. Salaku jalma anu nyicingan bumi Jawa Barat, tangtosna urang bakal nohona nilai budaya Sunda anu ngahias unggal-unggal kahirupan masyarakat. Nilai-nilai ieu diturutkeun ti generasi ka generasi anu leuwih kolot ka generasi ngora. Yantarana wae ngaliwatan wujud kakawihan, kaulinan tradisional, dongeng, jeung sajabana. Indonesia teh mangrupikeun negara anu ayep ku budaya. Istilah kulna mah multikultural. Nagara ieu diwangun ku kabegaran budaya ti Sabang sampai Merauke. Dina unggal budaya aya seueur nilai atur ngatur tatanan kahirupan masyarakat. Ngeunaan budaya Sunda nyalira eta ngandung seueur nilai anu ngatur tatanan kahirupan. Kalebet atur nganu hubungan manusia sareng manusia, sasama tumbuhan, hewan, jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Intina mah teh nilai-nilai budaya Sunda ngabimbing sareng ngerjakeun ka urang Sunda hirup tentrem dina hubunganna sareng hubunganana sareng sesama manusia, alam sareng Gusti. Catur karakter ieu teh mangrupikeun sifat anu nyababkeun masyarakat Sundana akur sareng dirina. Harmoni ku diri ditandaan ku sadar yen unggal tindakan anu urang laksanakeun. Naha alus anu tapi goreng, bakal balik deui diri ka urang sorangan. Paribasa anu teh ngagambarkeun kaayaan ieu dikedalkeun dina kalimat. Malak cili moal janten bonteng, malak hade maol janten digoreng. Anu hartosna melak cabe moal ngahasilkeun bonteng, melak kahadean moal ngahasilkeun jahat. Hubungan antara manusia dina pandangan budaya Sunda teh kudu didasarkan kana tingkah laku dumasar kana prinsip-prinsip anu kalebet ungkapan mipit kudu amit. Hubungan manusia teh sareng batur dina budaya Sunda henteu ngaon ukur dugi ka makhluk anu muncul secara fisik, tapi oge hubunganana sareng hubungan manusia sareng makhluk kalayan dimensi alam goib. Hal ieu teh gambarkeun dina babasan hirupna manusia teh saukur akur jeung batur saling beru, agena tangga jeung nu ngalebur. Intina teh dina kahirupan ieu manusia hidup bebarengan sareng sababaraha rupa makhluk, kalebet makhluk goib sareng manusia. Ku sabab kitu dina prosesna manusia kedah merhatoskeun ucap sareng polahna supados henteu ngaganggu dunya batur. Dina sababaraha hal, masyarakat Jawa Barat teh salaku tina suku Sunda katela jalma lemah lembut, marahmai, religius, tur pohara spiritual. Kancenderungan ieu teh dianggapkeun bari basa karep di dieu. Silih asah, silih asih, silih asuh. Secara umum teh ajen budaya Sunda diajarkeun ku basa lemes sareng basa kalebet ngelangkungan slogan, nasehat, paribasa anu ditarankeun secara lisan. Pikeun ngalitkeun nilai-nilai ieu aya sabaraha strategi anu sering dianggo sapertos ngalangkungan literatur, babasa, kakawihan, kaulinan tradisional, leksikon botani, arsitektur, asupan papagon sareng pikuku, joget, ngalangkungan, ritual tuang, bahkan wisata agama. Salaku masyarakat anu nyicingan bumi Sunda, tangtosna sahanteuna urang terang yen budaya Sunda ngagaduhan seueur nilai budaya anu urang sadar anatapi henteu ngagaduhan sumbangan ageng pikeun ngawajudkeun kahirupan anu harmoni. Kahirupan harmoni teh ditandakeun ku ayana katentreman dina unggal hubungan manusia ke manusia, ke alam sareng ke Gusti. Kabegaran nilai budaya ieu anu panginten kedah dijaga sareng dijaga sakumaha mungkin. Di tengah kemajuan sains, teknologi, ayeuna aya kacenderungan wae di mana budaya lokal teh kudu ada saat budaya global. Mudah-mudahan urang tiasa janten manusia langkung beradab, kalayan eta mudah-mudahan urang tiasa ngahontal kahirupan anu tentrem ditandai ku harmoni dina ngawangun hubungan anu hade sareng diri urang, sama manusia, alam, sareng Gusti. Meureun eta ukur anu tiasa kuring ucapkeun kirang langkungna punten ngartos sareng ngampura billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.